Itati wa bi'ali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Ternyata begitu ku urang diteliti horenganan jelema nu panghebat-hebat nate lain jelema anu berjibaku, lain jelema anu hulu jadi suku-suku jadi hulu, lain anu berenang-renang ke tepian, lain anu berakit-rakit daun, lain anu memeras tenaga, nu berhasil teh horenganan setelah diteliti mah jelema pamalesan. Nu hebat teh jelema pamalesan. Aya ulah dirimpak nu pamalesan. Hah? Lo ngomong atuh sia. Nu hebat teh horeng jelema pamalesan. Dele jelema anu digawena ti jam genep datang ka jam genep deui cek urang Bandung teh mah ti mimiti tidur subuh datang ka jedar magrib di sawah bae teu bogana naon nu berangkat ti isuk balik sore di pabrik hutang nu gede berangkat ke balai desa ayo geura jadi sekretaris jalurah naga emang sarugi jante nu sarugi teh horenganan ye dirimpak teh jelema anu pamalesan nu tiloka mamana di dia aya di dia nunggu sekolot tadi make sorban teh sakara Haji Memi pamalesan eta kan jelema tiloka mamana cicing bae di ieu mah mobilna loba di sawahna loba sanajan geus dijarual ku ari atuh hitung-hitungan anak ulanana tuh tah lain eta males teh maksudna teu loba cagak teu loba cahak teu loba cabak males eta jelema hebat. Lamun jelema sugih haju loba gawe sugih dagangna bebeneran sugih bisnisna nyaan teu kaci tabakos kitu ieu mah cicing bae ka mamana henteu cicing males tapi sugih ieu mah hebat heran kan aya di dieu ge kula menyaho jasa dirimpak kilo ka mana tapi sugih ngabedul lain kene lain urusan anak ka dieu mah lain urusan harta urusan pondok pesantren. Jelema nu hebat eta jelema nu ngedul jelema nu males lamun kiai loba pagawean teh hebat nya jadi kiai nya dagang bah kuyai sama kos itu teh hebat jadi kiai bisnis nu geus gambalaya kuari lambalaya tak kiai ruruntuk bisnis ya jadi kiai haju kadituna jadi tukang ceramah tukang ceramah ulah tulak cilik atuh sia biasa bae sih maksudnya teu hebat teu biasa bae teh bah jadi kiai nu hebat mah kiai anu ngedul kiai nu ngaringkuk
kiai nu malas. Mantap ayalah pepatah internasional, menggapai apa saja tanpa mengerjakan apa-apa. Eta teh internasional teh. Inggris ngan di Indonesia kan kukula. Coba cenah ke Inggris kan, ke bangke. Ke aing waktuna bah Inggris lah. Menggapai segala apa saja atau menggapai apa-apa tanpa mengerjakan apa-apa. Ialah orang yang paling istimewa. Setelah diteliti di berbagai benua, Amerika, Eropa, Australia, Asia, eta nu paling hebat adalah jelema nu teu pernah begaweana naon, berhasil, istimewa. Tuh dibantak lamun urang boga anak ngedul hebat. Iya hebat tuh. Bantak lamun urang boga santri ngerdul enggak mantep. Calon berarti guys. Ternyata horeganan eta teh bahasa wali. Menggapai segala apa saja tanpa mengerjakan apa-apa. Orang akan berhasil sebab kita kaganggu. Ketika jelema ngagegeh pondok pesantren, bagi duanya najeng bisnis, aya bisnisan, otakna teu murni ka Allah. Ngajegang teu ngusuk kitu teh. Lamun kiainya jadi kiai, jadi pemerintahan ngajegang. Awewe ngajegang bagus, coba sih ieu. Kurang neuleuh awewe ngajegang atuh mantap. Tapi neuleuh si ieu mah ngajegang, waduh, ieu mah bangotong terong. Nah, iyalah ternyata horeganan bahasa anu luar biasa. Ulah ngayakeun kegiatan nanaon sehingga hiji be ulah boga pagawean salianti ka Allah. Eta karek jelema berhasil. Nah, lamun urang nyekel pondok pesantren haju loba cahak kadituna lain ka Allah, tunggu kehancuranana, tunggu kehancuranana. Lain sekedar sebuah bangunan, lain sekedar sebuah organisasi, lain sekedar jaringan-jaringan, tetapi pondok pesantren mah ieu ngawungkulkeun diri ka Gusti Allah, bawa muridna ka Allah supaya warawuheun ka Allah. Ketika jelema geus wauh ka Allah, deuk aya corona, deuk aya korola, tenang eueuh masalah teh mah. Sebab kabeh ge lamun geus wauh ka Allah mah moal aya nu kaluar ti aturan Allah, tenang kabeh. Urang boga pamajikan, urangna kasep, pamajikanana hideung nang di Allah, henteu kudu riweuh-riweuh. Kurangna jore, pemajikanna jore, anak korban, masalah. Atuh kasep ti mana atuh? Bapana jore, indungna jore. Kan maksudna menang ti Allah, tenang. Ya Allah, ya Rabb. Nah, mun urang nempo silsilah, tina silsilah thariqah aya hiji jelema ngaranna Muhammad Hattak. Etanya nama teu boga pagaweana naon, istudi ngaji be. Jeung ngaji ge jaraba sakahayangnyana, sakasampeurna, tetapi masya Allah dengan keikhlasan dirina muridna barisa ngaji tur jaradi solihin belah dituna jadi wali-wali Allah. Padahal ngajina malah teu diaranggap urang lembur. Kabelah dieuna manehanana katinggalina teh bangun cumplang-campling.
cumplang campling teh arti atuh teu gaul jeung jelema kumaha diajak bisnis sekedar seri, diajak berorganisasi sekedar senyum, diajak urusan-urusan dunia nyana mangan sakadar dadah-dadah bae sebab boga kayakinanana ka Gusti Allah lobalah nu mencemooh ka manehanana kieu kos kitu mah kurang gaul atuh perjuangan tah komo kusum kuari mah negara keur kieu mah nya cicing bae padahal mah loba bagian-bagianana bergerak nu di organisasi maju, bergerak nu di dunia maju, nu di modern silakan, tetapi kiai ahli Allah mah doa deh jadi mah tengah penting teh budak ngadoa sorangan tilok mawa batur jeung teu neulecau nya mah ngadoana ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan kaji pendek ku galede kita doa teh paling ngejak kalau kudawan cenah mah ku galede lah geus manfaatna duh iyalah terlupakan aya hamba-hamba Allah anu dipake ka cinta ku Gusti Allah anu sekitarna tidak pernah mentolerir tetapi hamba-hamba Allah tersebut teh dipake ka cinta ku Gusti Allah makhluk langit malaikat kabeh ningali mun teh mah sapulau Jawa nu didelengan si eta hungkul deh kumaha coba nu sejenna mah ngan sakadar lah biasa-biasa bae terlupakan orang ku hadis eta aya hamba Allah anu dicintai ku Gusti Allah padahal sekeliling nama mencemooh tapi nyana dicintai ku Gusti Allah teu apaleun masyarakat teh manehanana hebat lantaran teu boga kegiatan nyawa teu dagang teu aya dahar gembul. Nah iyalah paling hebat eta jelema anu teu boga kegiatan tah aya jadi kiai haju bisnis biasa, jadi kiai dagang biasa, jadi kiai haju manggung biasa, jadi kiai berorganisasi biasa tamanyan kegiatan. Coba ge jadi kiai ulah ka mamana cicing magahan santri paling ka pamajikan kanyawan-kanyawan pamajikan reuneuh deui tah eta cicing mahal sanu kuat kos kitu tah nu kuat teh kos kitu cenah kiai eta daharna kumaha tah mulai dah haju geus caritakeun daharna kumaha teu percaya ka maha kawasa Allah teu percaya teu boga kayakinan eta jadi kiai bae kurang kayakinan atuh komo santrina geus yakin ka Gusti Allah pokona kajen ku kumaha ge geus kumaha cak Allah moal datang ka teu dahar moal dina teu daharna paling pae siapa eta kos kituna aing ngeri cenah tah ieu mah datang teh terus we madahanana ibadah magahan ngaji mah teu hebat-hebat eta bae nu tadi teh ngaranna ge pesantren hijaiyah ieu atuh eja-ejahan we paling datang ka Ago Ogin doang ieu geus deui kabelah dieuna nyana berangkat aya undangan ka muridna kudu naik parahu barang berangkat naik parahu di tengah-tengah keur naik parahu aya muridna nu paeh di parahu kabeh kaget gana mah teu kaget kabehan bingung isi cenah kudu kumaha teu kumaha urusan bae urusan teh maksud aku hayu bae urusan diurusan di pandian di luhur parahu di pandian terus dibungkus aya sholateun pelebah endek dikuburkan dibalangkeun aya di parahu begitu dek dibalangkeun saya kira teu kudu dibalangkeun lah kubur bae kubur di mana nguburna kiai kira teh sok macem-macem bae kubur lah cak kira teh kubur kudu darat iyalah cak kira darat
didaratkan jauh keneh perem coba perem kabehan kunaon parahu ngalelep ka handap eta cai nyingrai kabeh set aya di handap gali cek ena kuburan eta muridna kabeh kaget lain ngagali kuburan karari we isi cek ena urang kalelep teh moal ya tah langsung digali kuburan di handap kuburkeun beres ngubur talkin beres talkin selesai kan selesai naik deh ke parahu cai aya deui pret kaluhur masya Allah eta karak jelema hebat tak kehebatan manehanana teh kulantaran teu loba gawe ketika jelema loba gawe moal boga kaistimewaan seperti eta jelema anu teu boga pagawean salian ka Allah karak seperti eta lamun urang nyaritakeun guru-guru urang nu baraheula ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia anu ditembak ngebul udah seret masalah dan lain sebagainya eta teh jelema nu teu boga kahayang hiji be Allah ketika kuari loba kahayang nu di organisasi nu di pemerintahan anu di pondok pesantren ieu buktina kos kieu lain nu pinter lain nu hebat loba teuing kahayang mulai geus kuari mah ji ieu pondok sing hade ieu kuari santrina ulah loba kahayang kajeun aya entena mah tuh pana cukup kitu atuh ulah loba kahayang nah ieu teh kula jaritakeun hese jadi kiai ulah loba kahayang jadi aya Ki Nurjaya teh Ki Nurjaya aya tah ngaji malam Salasa malam Jumat kahayangna masyaallah teu meunang lele kebo teu meunang lele sapi aju ditawar bae kunyana mun akur hargana dibeli mun teu akur ditungtun bae kiai si kos kitu heran aing mah loba kahayang urang neangan kiai nu ulah loba kahayang cara guru-guru urang baheula Kiai Prawira guru Abah di Sekong nu mantak hebat muridna jara di kiai tuh Ki Muhyiddin tuh Ki Usman eta Ki Abdullah murid-muridna jara di kiai saantero Tangerang Serang Pandeglang kiaina andieup teu loba kahayang cicing abuya nu mantak hebat baheula di penjara nyana zaman petilu lantaran kudu bae asup ka Golkar manehanana tetep bae embung akhirnya kan di penjara tapi kunaon atuh di penjara aya di imahna aya masya Allah ieu geus sarua aya di imah aya di kontrakan aya atuh teh menyayap ngaranna geus kitu mah nyasab lah iyalah jadi sekali deui menggapai segala apa saja tanpa mengerjakan apa-apa itulah orang yang paling hebat ternyata lain baik di Indonesia horegan di Amerika ge sarua di India sarua orang yang tidak pernah mengerjakan apa-apa orang yang sangat berhasil nah tentuna henteu babari kikituan teh perlu keyakinan maka boro-boro batur atuh anu henteu masantren urang bagi nu masantren keyakinan teh meng pelehe maka urang tingkatkeun keyakinanana yakinkeun pangeran teh hiji Allah yakinkeun Kangjeng Nabi Muhammad teh adalah Rasul Allah sanajan dirobah rancangan undang-undang tetep bae pangeran urang mah Allah andai kata terjadi misal umpama andaina naon deui andai katana naon deui terjadi atuh tetep bae pangeran urang mah Allah bae hiji ya jadi tenang urang nah hiji pangeran teh Allah anu nyieun langit bumi katut esina anu ngarobah-robah urang jeung nu nyicing-nyicing urang anu merek kahirupan urang nu nyehatkeun urang nu ngageringkeun urang anu ngahirupan orang, anu ngamaotan orang, anu ngarizkian orang orang aja tauhid bakos gitu ngeunaheun praktekna mah hese aja praktekna mah hese aja nah ieu keyakinan ya badak
keyakinan eta kudu nempel ka boga ka kiai nu boga yakin. Lamun urang dek ngaguru dagang kudu kanu berhasil dagangna. Urang rimpak di dieu nyaho Haji Pendi teh ya, ieu adalah tukang karung. Memeh lahir geus dagang karungnya nama. Ya kan, bandar karung, tukang karung tah. Tapi kan teu kacaritakeun bahwa nyana teh ya berhasil dagang karungna. Andai kata urang rimpak guguru kanyana siap-siap jual sawah sia. Bangkrut sia. Nah eta kumaha guruna atuh? Guruna bangkrut kajen ku kumaha. Ulah kisu. Bangkrut. Guguru mah kudu ka Pajagus, lamun deuk ka guru dagang ka Pajagus. Kajen kumaha ge nya mah teu meunang dula deuleu, neuleuh naon bae, haju bae kan jadi duit bae. Neuleuh nu ngahunyur-hunyur bawakeun bekok wae geus sia. Neuleuh kontrakan, aing kontrak di dinya geus asal aya bae. Dan lain-lain sebagainya, kudunya uratna. Jadi duit bae naon ge. Jadi duit bae tah eta kumaha guruna. Nah, kitu kene keyakinan teu meunang sambarangan. Geus urang muqaddimahna heula deuk ka Allah teh. Muqaddimahna sing bagus, sugro kubrona rapih, engke datijahna bakal bagus. Nah, ieu teh pondok pesantren Salafiyah, muqaddimahna geus bagus, sugrona tinggal nyeun kubrona abeh bener-bener ke Allah. Kan dari pondok pesantren modern teu jore ngan eta mah berbau duniawi bagus, neangan kapinteran, neangan wawasan di pondok pesantren modern mun deuk ibadah mal bisa. Sebab muqaddimahna ge duniawi. Ari ieu mah deuk ukhrawi bener-bener ieu mah ieu. Lain deui mentek ulah kaget lamun ka santrina bangsa paranjang buukna, kukuna paranjang. Bajuna ge geus teu diseuseut-seuseut. Ulah kaget, emang calon wali mah kos gitu. Itu pernah mondok mah teu nyahoan lalakon mondok emang di pondok kumaha nu mantak buuk panjang teu kaburu ngaji bae. Teu kaburu. Ya, leuh mah rek maksud gaji ieu kula mah rek maksud teh sakadar ningali majelis taklim, ningali pondok pesantren, lain sakadar katigali kieu nu pernah nempelkeun seperak dua perak di dinya, lain sembarang. Jelema nu nempelkeun di balai desa urusanana lain deui. Jelema nu nempelkeun di pendopo lain deui urusanana. Jelema nu nempelkeun di hotel lain deui. Tapi nempelkeun di pondok pesantren ieu ulah loba, paku hiji bae paku hiji nempelkeun di dinya paeh nu bogana nu jariahna paeh ujianana geus teu kudu dijawab ku sorangan, paku bisa ngajawab, paku bisa ngajawab. Syekh Nawawi ngajelaskeun dina kitab kitu Abda Ubis teh eta pan nyaritakeun Munkar Nakir nu ngajawab teh urang make bahasa urang, sebab malaikat Munkar Nakirna ngajawab bilisanil insan. Lamun Sunda nanya na Sunda deui, malaikat Munkar Nakir Jawa nanya na make Jawa deui. Lamun Inggris make Inggris deui, teu make Arab kabeh. Mun make Arab kabeh urang hese teu sakola teu naon teu. Ye, lamun nanya ka Ki Fudali mah malaikat Munkar Nakir teh, Fud saha pangeran anjeun ngeunaheun kan? Coba nanya ka Haji Pendi, saha pangeran dia? Nya molotot Pak. Atuh beda kan? Lantaran di dunia ada ge beda. Geus moal bisa ngajawab nya di polototan ku malaikat Munkar Nakir. Oh, orang keronjo. Sopo? Eta kos gitu. Le ieu ge nu ngajawab teh kan amal. Di antara amal urang teh aya nu nempel di pondok pesantren. Pondok pesantren ieu teh kadeleuna mah sederhana, kadeleuna nama alahina, tetapi munggu Allah makan istimewa sebab sebuah perjuangan jangan luhurkeun agama Allah melalui pondok pesantren. Atuh luhur munggu Allah paku hiji nu nempel di dinya bakal nyalametkeun.
Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Duadak ieu mah beusi bae mah beusi tah aya nu dek neruskeun. Bebe jalan ka kula bagi dua jeung kula. Bagi dua. Cadang geus bantu. Paku. Iya ya, aya di Pemdana ukut. Oh, ada. Aya ka Ambeun tentu. Ento. Oh lah. Oh lain deui geus saja sok ka Ambeun bae pugu. Ieu mah teu. Nya, ieu lah. Jadi orang teh naon tah? Ieu na lamun boga keyakinan haju terbuka urang. Blak beda. Nempo sebuah bangunan pondok pesantren mah lain deui langsung tet ka langit ka ditu nembus. Masya Allah. Saha kiaina ieu sih. Loba pagawean teh teu sih kiaina sih. Heuh kitu mah. Tuh kan? Ya Allah ya Rabb. Nah, gitulah para jamaah kaum muslimin, lain pondok pesantren ieu bae. Pondok pesantren nu mana bae, ketika orang ningali pondok pesantren sederhana, hina bahkan, tetapi indallah luar biasa. Lamun kiaina teu loba pagawean. Kumaha nu ngageugeuhna? Geus lamun kiaina loba pagawean atuh pondok pesantren ge kabawa ku pagawean kiaina. Dan mantap ulah loba pagawean eta panghese-hesena jadi kiai teh ulah loba pagawean engke bisa hiber loba kiai anu teu loba pagawean nah kamari ge jeung berangkat jeung kula ka Mekah sabaran naik Garuda hiber tuh siapa pas bae pan kos nu mayar bae heraneng berangkat ka Mekah teu mayar datang ka kuari atuh teu sah ka munggah haji dage. Ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakali deui kiaina ieu keur carita kiai hese ulah loba pagawean hiji be Allah tenang tentrem kajen kumaha yakinkeun ka Allah ulah cangcaya sebab dititipan ilmu ku Allah moal pati-pati dititipan ilmu ku Gusti Allah lamun henteu erek dikaallahkeun ku Gusti Allah asal yakinkeun tah. Nomor kedua ngawadahan jelema-jelema nu endeu ka Allah di balai desa mah wadah jelema nu endeu ka SPPT tetapi ieu mah pan ngawadahan jelema nu endeu ka Allah beuh haju disaungan ku urang dieu meuli kenteng meuli bilik nyaungan jelema nu endeu ka Allah. Ya Allah ya Rabbi geus urang dieu mah teu kudu saralat nyaungan ieu bae ge ka sorga teu kudu salat teu kudu jatilok ieu jauh gadi Masya Allah kan belum ada sakadar memberikan wawasan nu noel nama tetep be Allah bukakeun geura mata hate urang deleukeun coba geura ge kabaha kawasaan Allah supaya hate urang teh terbuka sebab urang teh bakal kapanggih jeung Allah geus sabaraha puluh sabaratus jeung sabaraha ribu nu kurang kasaksian jelema nu geus barali ka ditu meureun isuk pagote ge urang bakal balik ka ditu haju urang pernah nyaungan jelema nu endeu ka Allah bentukna mungkin mushola mungkin majelis talim mungkin masjid komo ieu mah pondok pesantren mun kula jadi haji memi mun kula jadi haji memi urang dia ulah aya anu ngabangun aing sorangan kulantaran kula lain haji memi henteu kula ge sarua tuh ya sebab naon geus kolot mah haji memi deuk ka mana tuh Jabulu ti luhur ka handap geus wis kabeh atuh aja sanajan dibere parawan deui ge asana paeh di luhur beuteung haji memi paeh di luhur beuteung parawan kan jore kabejana nah tuh mendingan pake kabangun keur carita ieu mah betapa mulyana urang makuan urang ngentengan urang ngaiuhan jelema nu endeu ka Allah. Masya Allah karim geus tah terbuka ya ieu mah sakali deui sakadar ngobrol menggapai apa saja menggapai segala sesuatu apa saja tanpa melakukan apa-apa. Itulah orang yang paling istimewa. Ente pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan bisnis, tidak pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan tani, tidak pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan jaringan-jaringan kemanusiaan, tidak pernah kaganggu, tidak pernah melakukan politik,
teu pernah kaganggu, teu pernah melakukan ekonomi budaya henteu be hiji bacana kiai kos kitu mah ulah lain hese eta moal maju cenah ulah waka nyaritakeun moal maju negara lakukeun bae heula hese tah henteu bisa tah henteu heulanan kos kitu teh atuh sok loba nyaritakeun kos kitu mah cenah atuh bahaya negara urang ulah waka nyaritakeun bahaya bisa henteu pugu dihayu-hayu ge hiji-hiji acan hiji-hiji acan ieu saantero teh kiai teh loba jasa kegiatan malulu masyaallah karim nu ieu dagang kebo nu ieu dagang nu ieu manggung bae sapenting opat paeh di jalan sia tuh kan ayo segala rupa nu di organisasi emang ulah lain ulah cicing teh ya hese ternyata mangga bae ieu mah jasa dajan diulah-ulah ge emang duniana di dinya atuh terus bae tah mangan berarti cicing teh hese. Nah iyalah kiai nuku urang dirindukan kiai anu tadi teata tidak pernah mengerjakan apa-apa balikan deui ka pondok pesantren nu sakieu megahna indah kula bener pondok pesantren mun kula ngora kene kula mah daek mondok di dieu asal tapi sia mah asal kene wae nya da urang doakeun mudah-mudahan kipudolina dulur kula alo kula dibere kuat dibere tawakal dibere yakin ka Gusti Allah tuh kene pendampingna alo kula Siti Hajah Badiah mudah-mudahan dibere tawakal jeung yakin ka Gusti Allah majelis taklimna mudah-mudahan dibere mabruk ku Gusti Allah pondok pesantrenna dibere mabruk urang kabehan dibere terbuka mata hati teh hese barang kurang dibuka jahe horega dan ulah nempo pondokna ulah nempo majlisna tapi nempo manfaatna nyaungan jelema nu endeu ka Allah beuh masyaallah kan geus lain lalagaan hese nyaritakeunana kos kitu teh maka sia anu ndek mileuleung ieu nyelesaikeun make ya Robi bila paulas ieu apa teu kudu geus bae perorangan bae mangga tinggal di deuleu bae setik deui mah eta atawa teu kudu ku Haji Pudoli bae mah dilangsungkeun atuh aja nah ieulah malam ieu nomor kahiji haul Ibu Hajah Umu Kulsum urang doakeun mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana sakali deui mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun dicaangkeun di kuburanana ditarima amal ibadahna dibere naimul qabri ku Gusti Allah kitu nomor kaduana pondok pesantren mudah-mudahan dibere mabruk ku Gusti Allah dibere pinuh kebarokahan ku Gusti Allah sehingga bener-bener ieu teh menjadi bintang nu kadeuleu ku malaikat lamun urang di dunia neuleuh ka luhur neuleuh bintang jeung bulan malaikat di luhur langit neuleuh ka handap majelis taklim mushola pondok pesantren nu kadeuleu ku malaikat harurung etalah kiai-kiaina nu bener-bener teu boga pagawean iwal tika Allah subhanahu wa ta'ala sakitu ala kadar ngareuwah-reuwah dina wengi ieu apunten sim kuring dina moal ge tali jeung kurang sehat ta ieu mah alhamdulillahirabbil alamin jadi malam ieu resmi pondok pesantren Al Hijaiyah dibuka menerima murid baru dengan uang miftah salah aing tah ayat ya Rabbi bil Mustafa baling maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami baling maqasidana waghfir lana ma madha يا واسع الكرم نبينا الأمير فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نعم سرى الطيف من وفأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. من تذاكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم افتح لنا يا الله فتوح العارفين، اللهم افتح لنا يا الله فتوح العارفين، اللهم اجعلنا يا الله في زمرة الذاكرين في الدنيا والآخرة واشرنا معهم يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, demikianlah mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ada hikmah serta faedahnya untuk kita semua, serta kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan ditutupnya doa berakhir pulalah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara dari awal hingga akhir yang telah kita laksanakan di tempat ini mudah-mudahan menjadi catatan amal ibadah kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat jalan kepada para jamaah, dimohon hati-hati, mudah-mudahan para jamaah sekalian bisa sampai ke tempat tujuannya masing-masing dengan selamat. Amin ya rabbal alamin.